Balik deui kana karieuhan tenana di poe Senen. Kela besti sama me bebenah teh erek muliat heula teh asa nyeri awak padahal ge karake hudang. Tadi nama besti nya geus salat subuh teh ngaringkuk deui da nyeri awak karak inget aya gemolan. Heueuh eta besti anu gemolan koneng teh isina teh baju benahaneun kembailah ka jentingakeun heula we pas ditempot teh kaluar aya keneh bulan besti padahal itu jam 6. Geus besti ena mah urang tinggalkeun bulanna tuluy ngaberesan PR. Lain ieu mah besti lain PR sekolahan, PR endorsan kamari teh anu ngaWA ngajak kerja sama alhamdulillah we diajakan teh hayu we ieu mah. Sabenerna asa ngimpi besti anu nga-endorse kieu teh biasa nampakan nempokeun batur kitu di endorse aya nama karasa kitunya alhamdulillah menang sampel gratis di baturnya dina aplikasi hideung besti. Pokona mah besti lamun misalnya urang boga branding sorangan teh geus mulai kabaca kitu nya mulai rame-rame alhamdulillah pokona mah semangat anu kerja ngonten besti hayu ulang tuluykeun kana pagawean nu can geus ieu. Sup piring teh kana erak besti da eueuh pantoan nu sabelah mah nu sabelah aya ka mana cenah pantona heueuh eta pantona mah murag harita teh nya besti ku budak geus we teu kudu dipantauan geunaheun lah tinggal nyokot piring ge besti. Alas ya besti teh aya sawadah deui make jurus tere we lah besti aing geus beres kieu mah tuluy kana gerohaneun kotorna da can dibenahan ieu nya si gerohaneun kotorna we kur saeutik. Kela besti asa anu teu geunah teh asa anu ngaharudum padahal mah anu kurut ngelapan piring masih keneh ngaharudum urang simpen heula we besti kana tempatna si anu teh dah asa-asa riweuh kitu nya. Tah anu geus dina tempatna tuluy we urang ngaduru kelas sampah besti da geus ngalobaan ieu teh sampah teh besi bau di dapurna. Rong bukakeun pantona besti langsung ngagidi ke belah ditu ulah di baturan kembali da geus beurang ieu besti teu sieun ai beurang kieu mah. Bisililah hurungna urang make jurus tere we besti tah geus hurung kieu mah tinggalkeun besti ulah ditungguan wae da moal sieuneun manehna ge bakalan beak teh kaduru ku seuneu. Alah ieu payung mencek urang mah ngalikup we sorangan teu kudu hayang dilikupkeun tah geus ngalikup kieu mah tuluy diputer-puter moal lieureun besti. Ngahaja besti jang nutupan motor besi muriangan motor teh tuluy ye pindah ka jero arek naon cenah pindah ka jero nyasa sapu besti da can disapukeun ieu teh dapur teh tadi kaburu ditinggalkeun kaluar. Heueuh tadi teh kaluar ngaduruk luntah besti ari geus dipicieun mah runtahna asa laleganya bari jeung ieu dapur sempit oge nya katempona lumayan we bersih tina runtah teh besti. Tah ieu panci ngahalangan geserkeun ka belah tengah geserkeun di ka sisi aduh besti ari sapu ponok kieu teh sok tangel sasapu teh nya hararese bersihna. Nah cenah atuh can diganti-ganti heueuh besti di dieu mah lamun hayang balanya nu model kieu teh kudu ka pasar jauh ka pasarna teh bara kilometer boa besti. Kana 40 menitan besti mentakan hoream ka pasarna ge kaburu capek di jalan hayu urang tuluykeun ieu mindahkeun gerohaneun tuluy tutupan panto pindah we ka jero. Naon cenah pindah di ka jero heueuh tadi na marek ngistrika ngan kaburu hoream besti nya geus we kemenahan lah ieu baju tapi di dieu teh aya nu ditincak ngeres geus we disapukeun heula. Da sasapuna ge teu loba ieu asupkeun we kana kolong panto ka handap aya lobang di dinya tuluy disimpen belah dinya sapuna tuluy we kana ieu kana seusehaneun lain seusehaneun besti ieu teh nang nyeuseuh. Tah sameme ngabenahan baju nang nyeusehan besti ti dieu teh aya seusehaneun anu kudu kutenana dikaluar-kaluarkeun soalna ti kamari erek nyeusehan encan wae besti. Henteu loba besti seusehaneunna mah kur sapotong baju bujang ieu urang tuluykeun menahan baju kedeung urang make jurus tereh besti geus beres kieu masuk we si jingjingan